Bismillahirrahmanirrahim. Jelema kajen diulah-ulaga hayang bae puasa bae jelema teureun-eureun dibere kuat ku Gusti Allah horeng dijadikeun hikmat. Aya jelema nu daek wiridan bae pohara jasa wiridan bae nya nama terus bae beurang penting wiridan bae. Aya ente mah pan aya loba jelema bae wiridan aya ngedeng. Eta kos kitu ban hayang kadele ku jelema saleh jelema bae kocrek bubuh hebat amat. Eueuh jelema bae ngedeng. Jurig mah kos itu. Sama sorob. Nah, jelema dek diangkat jadi wali sanajan di tengah-tengah kerumunan manusia. Sanajan di tengah-tengah negara anu keur amburadul. Sanajan di tengah-tengah akhlak manusia moral anu keur hancur. Allah masrobna dibere loyok tafakur muraqabah muhasabah mujahadah zikir ka Gusti Allah dibere bisa ku Gusti Allah padahal keur embalaya sumbangan pilkada datang pilgub datang pilpres datang pildes datang datang kabeh kan ayeuna deka Allah mah tilok daekeun nu kos kararitu awak teh tilok di kotoran nu kos kararitu pen kuari mah kiai teh lamun bersanding jeung bupati bangga asa hebat kiai di mana disumbang ku bupati ku gubernur teh asa hebat eta mah nu kos kitu ngaranna kiai pinarakaeun tah mah kiai kos kitu mah beuh cenah mah nya sembarangan bae kiai mah nya kiai ka neraka jeuy. Atuh kiai teh imam, geus imam teh kabagi dua, aya imam surga, aya imam neraka. Nya na gengke jadi imam neraka sarua. Embung nya nama ketika datang bupati langsung tapakur ka Gusti lain bangsa jeung abdi mah. Nya nama bangsa itu, abdi mah bangsa ieu. Ketika dibere lain bunga ceurik, nya nama Gusti mah nya awak abdi di kotoran pan abdi teh ka Gusti. Manya abdi kudu di kotoran ku duit berang ti pamarentah pan hakikatna mata mah getih Gusti teu hayang bisa bae tah batur keur mejana karere kacapean ti beurang berbagai aktivitas anu dilaksanakeun ai masrobna dasar piwalieun mah dibere daek nya jam hiji hudang langsung mandi wudu tafakur ka Gusti Allah dibere bisa bae ku Gusti Allah. Geus teh dingding haling dek kumaha ge nu didileutengan Gusti Allah bae nyaritakeun hukum teh wajib haram sunah makruh pokona mah endek diturut dek henteu pokona mah nya nyarita bae masrobna mah kos kitu nya mah qad alima kullu unasim masrabahum ulah kaget lamun ieu gitu Bambang Yudhoyono jadi presiden ulah kaget lamun Jokowi jadi presiden ulah kaget Megawati jadi presiden deuleu nyana teh ti leuletikna urang lamun kuari Hadi Pendi calon presiden saha nu deuk milih moal memberanikeun diri nyana miliaran hayang calon presiden misalna boro-boro batur anakna ge moal milih anakna geus nyabodohkeun udah biarin udah orang edan cak anakna eta anak atuh komo batur iya sama srobna mandak qad alima kullu unasim masyrabahum nyata nyahun setiap kabilah setiap manusia kana masrobna ieu urang mantak betah ieu ngaji naon ku Allah geus dibere masrobna ka dieu sanajan anu deukeut aya teu dimasrobkeun mah endahan ngaluarkeun mobil berangkat kunaon ngaluarkeun mobil berangkat kunaon bisa kaburu loba jelema kunaon iya teh main teh yang waktu nyaho ngaluarkeun motor ti heula bae bisi loba jelema hese cenah geus loba jelema mah henteu masrob teh kos kitu teh tah di lembur aya lain masrob mah tuh teh pamarentah nu ngaji ka dieu loba jasa PNS loba jasa guru loba jasa camat lurah nu ngaraji ka dieu loba sadajan ti Polda ge nu ngaji ka dieu loba nu bebeja ka kula nya bohong nya bener mah pokoknya loba bae ngaji sama masrob nya teh set nyahoeun kahayangna kos kieu bae tapi kapan aya nu lain masrob mambung
ih panaing mah jabat tinggi gengsi atuh ngaji Haji Uci mah atuh SD gitu tamat menya aing dokter endos aing kudu ngaji ka nyana embong aing mah manya aing insinyur atuh sabodo leg-leg ku sia dokter Anes leg-leg ku sia insinyur hayu sia gara ngaji ka ditu hayang nyaon teu sia ka Allah hayu tuh eta sama masrobna ku Allah di mentak urang ulah marah ketika teu akur jeung antep kan lain masrobna ketika akur oh sama masrob berarti iya tuh geus kos kitu bae eta mah nu mentak urang ngaju teu akur ge jeung pamajikan jelema ye nu rumah tangga dipaksakeun bae ti awal boga anak hiji boga anak dua boga anak tilu datang ka boga anak opat ka karang nya dek bertindak emang kurang sabenerna mah ti awal cenah teu geuna kunaon diteruskeun bae tadina teh ajakan teh susuganan atuh susuganan atuh lain nasehatan geus nasehatan pan ya anakan bae atuh tah mangalamun tah tadina atuh hasil lamunan opat si amat ieu kumaha teh sama som tah mentak di ilmu thariqah aya dalil ya qad alima kullu unasim masyrabahum engke di ilmu hakikat aya ieu qad alima kullu unasim masyrabahum ieu mah sakadar urang maraka cabang tanyaritakeun ayatnya qad alima kullu unasim masyrabahum ulah kaget ke di thariqah aya di hakikat aya ieu qad alima kullu unasim masyrabahum 12 beda-beda sakumaha tadi sungut beda-beda jadi Allah mere ka sungut 12 qabila sesuai sungut ieu kieu sungut ieu kieu sungut ieu kieu masyaallah karim pohara iyalah mukjizat Kangjeng Nabi Musa alaihi wa zallalna alaihimul ghamam panas terik matahari begitu panas teh langsung dula-dele ka luhur Musa kumaha ieu teh pan urang di tengah-tengah gurun di lembah tih cai mah aya tapi karasana panas anu pohara kabeh hampir teu kuat ieu teh panas anu pohara perubahan tina rada tiis kuari rada panas nu pohara Masya Allah makan impar panas timur tengah nyengam sebab batu kasorot ku padan poe saabna karena beut panas na pohara tapi Gusti Allah mere anu luar biasa mukjizat ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa kakaragen ningali doang kaluhur tapi ternyata tanpa dipenta deui langsung Gusti Allah ngirim awan ya Allah mega ti jauh ketinggali leumpangna eta awan teh tek sakumaha urang ningali mega endek hujan mendung datang ka urang eta ge sarua bae awan datang ka ciri datangna lab datang katih maka eta kaum nu 12 teh ditiungan ku Gusti Allah make awan tiis pohara kurang kumaha kanikmatan kurang kumaha cai dibere sesuai jeung rasa masing-masing panas dibere tiung langsung ku Gusti Allah awan mega tiis kana Masya Allah lapar dibere kuari wa anzalna alaihimul manna wassalwa untuk menopang rasa lapar Gusti Allah nurunkeun langsung ti langit manna wassalwa Masya Allah manna teh taron jabin yakni model madu putih anu amis kabina-bina ketika di dahar teh mantak seger salwa toir asimani manuk anu lalintuh pohara jas turun ti luhur buas mana di dahar amis pohara ngeunaheun segerna lain lalagaan tambah manuk pencit goreng pencit panggang pencit kulup ieu lain lalagaan
artina nikmat ti Gusti Allah kurang kumaha ketika dahaga langsung cai 12 rasa diayatkeun sesuai jeung qabilahna 12 panas Allah ngirim mega lapar makanan ku Gusti Allah diturunkeun manna wassalwa kurang kumaha cak Allah aing mere nikmat ka aranjeun cek Gusti Allah kulu min thayyibati ma razaqnakum ayo gerada lahar nikmati ku anjeun kabagusan rizki buah manuk cai razaqnakum nuku kami dirizkikeun ka aranjeun kabeh ayo gerada waktu pohara geus teh caritana naon deui ku ari aya nginum cai gagolontor sesuai jeung rasa masing-masing lapar buah mana jeung salwa aya panas langsung ditiungan kontan ku Gusti Allah make mega lain lalagaan ge pohara jas tetapi geus meresen Gusti Allah teh diberikan nikmatan anu pohara teh bakal teu bersyukur ka Gusti Allah bakal kufur nikmat ka Gusti Allah geus dibere dina ayat ieu teh awalna sen wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun orang Bani Israil teh teu zalim ka kaula walakin kanu tetapi ne baranehanana ngazolim ka dirina masing-masing geus diberesen bakalna kanikmatan anu dibikeun ku Gusti Allah cai nu sakitu poharana payung langsung nu sakitu indahna jeung tiisna makanan nu langsung ti langit diturunkeun lain bersyukur ternyata horenganan bakalna kufur nikmat zalim terhadap dirina walakin kanu anfusahum jelema mah ngomongna ge kos kieu teh pantes bae Mang Haji anu mah tuja salat darajin ge sebabnya mah teu pabeulit jeung daharpan kami mah isuk aya sore eueuh sore aya isuk eueuh nu mantak pabeulit kami mandek ka masjid salat teh lantaran dibere susah ngomongna kitu kan pantes bae si itu mah Pak Haji anu mah rajin ngaji rajin salat rajin ibadah teh lantarannya nama atuh geus teu butuhna naon pamajikan leuwih ti hiji dahareun kumaha hayangna bae duit ambalaya kendaraan nya nama geus mewah jasa atuh pantes ngomongna ge karena itu sok geura ge bere manehanana teh saeutik nu tadina jelema fakir ngomong karitu diangkat ku Gusti Allah kahirupanana dahar aya jabatan aya atau dagang lancar sugih tapi tetep bae barang sugih leuwih kufur kana nikmat kadeuleu ku mata urang di lembur urang baheula manyana keur sedang-sedang bae ka masjid daek ngaji daek muludan daerah pohara barang kuari jadi jutawan kapanggih wah sedas boro-boro di masjid boro-boro di majelis taklim dulurna ge mun ditanyakeun ai eta ka mana wallahu alam bimuradi emang kunaon atuh ku lagi geus teu kapagih-pagih nyaho nyungsep di mana teh nyaho eta kapan berkat nikmat lain dipake syukuran teh saeutik jelema mah kapan keur encan boga duit mah tentrem adem ayem ngeunaheun jasa didatangan ku babaturan bisa ngobrol atau hanya datang ka imah babaturan ngobrol teu jauh-jauh jeung teu muluk-muluk obrolan teh ketika tengah-tengah ngobrol ngadangi azan yu urang ka masjid hampang ketika aya urusan rajaban yu urang babarengan malah jadi panitia manehanana di samping nyumbang teh hampang kuari boga duit kakarak ndek boga duit doang 1 miliar geus mara ka cabang kakarak ndek doang encan katarima ndek ngahadean imah aju dek meuli mobil aju ndek nyieun kios malah mandek nyieun kontrakan malah mah hayang ka Karawang ganti casing atuh kan teu wahi
nyin imah sabaraha ratus juta kuarima komo hajunya nah hayang meuli mobil aju ndek jen kios aju yen kontrakan malah hayang kawin deui eta teh kapan gos kitu mah kacabang moal beres eta teh ngaganggu kana salat encan ge katarima duit salat geus henteu husu sallallahu akbar samiliar imah sabaraha duitnya ke 12 kali 15 atau tambahan kudu genep 700 juta berarti komo lamun hayang leuk mah berarti kan keur carita 700 baju meulu mobil kijang anyar kan 400 juta tekor ieu keke kumahanya haju hayang nyeun kios bade jeung bakal hirup pun nyawa hirup sabaraha tahun basa bener mah bakal hirup wajuban hayang nyin kontrakan jatnya nanti lumayan eta teh duit tiis beureun lamun kontrakan mah aju hayang ka Karawang kumaha ngaturna ieu pan sia keur salat goblok leungeun mah di dada di dieu tapi pikiran 1 juta 1 miliar urang bagi deui ulah 12 kali 15 leutikeun yen imahna rada leutikeun abis cukup 400 juta atuh leutik teuing ka mangta mah kamar ngan 2 doang hayang we keur salat tolol geus bae eta encan datang duit geus kos kitu ambala geus datang leuwih parah encan datang ta dunia apa kos kitu matak lamun aya jelema sugih bisa ngaji jelema sugih bisa ibadah eta mah jempol jasa ente mah ka dieu ngaji susah masyaallah nah ieu contohna wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun diberikan nikmatan ku Gusti Allah cai sing kolot sesuai jeung rasa masing-masing panas dibere payung langsung gomam awan mega nu pohara tiis kabina-bina geus teu aya keluhan lapar dibere buah menawa salwa tapi geuninganan geus diberesen bakalna yeuh bakalna sebab Gusti Allah geus mere wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun mayoritas 90,9% ieu jelema ketika boga dunia leuwih abrut-abrutan nu mantap kategori konasung kasir cek Kangjeng Nabi loba jalema anu ti kelekep tina dunia masyaallah kakarak boga mobil Avanza bae ge geus ti kelekep di Avanza manehanana hartina ti kelekep teh kumaha waktu salat geus teu bisa kamu salat ka masjid waktu aya naon gitu silaturahmi geus teu bisa ngaranna ti kelekep ku Avanza kakarak boga Avanza geus ti kelekep kategori konasung kasir loba jasa ad-dunya bahrun ami cak Kanjeng Nabi dunia eta lieu teu beda jeung laut anu jero lah luar biasa bahrun ami kategori konasung kasir loba jasa jelema anu ti kelebuh ti kelekep di dunia keur can boga mobil mah manehanana sok daek berjamaah barang boga mobil digerokeun ge mang heuh urang berjamaah ke teu kaur tes bae ngumah ban mobil maghrib Allahu akbar cak pamajikan ka atuh maghrib bola bae kaburu karata maning selesaikeun jam maghrib mah isu ge aya keneh masyaallah wara eta kakarak Avanza encan ganti Kijang encan ganti Fortuner encan ganti BMW encan ganti itu Lexus non gitu Lexus encan deui ganti Rolls Royce pohara jasa emang Rolls Royce sabaraha duit itu 12 miliar nu kula ge teu dipake-pake teu percaya deuleu beusi teu percaya beneran kula lain lalaga saya mah teu percaya kan tuh saya mah teu percaya ka aing nganggap susah berarti sia ka aing Masya Allah di imah aing aya mobil Rolls Royce kamari anak kula deuleu mau mobilan nunjuk Rolls Royce kuari aya 5.000 perak di plastik ya Allah aya Rolls Royce aya Cadillac baheula mah ngan sakadar aya di perusahaan
gudang garam di perusahaan jarum nuboga Cadillac tuh gudang garam nuboga kitu Rolls-Royce tuh jarum baheula mah nuboga Cadillac jeung Rolls-Royce teh eta jeung teu meunang ka jalan ditangkap ku polisi sebab teu seimbang perekonomian Indonesia ku hari di tol Rolls-Royce Ambalaya ku hari di tol di Indonesia Cadillac melaju ente mah geus naik kapan sage suku geus naik ka ceuli batur Masya Allah iya kuda dia nah iyalah cek Gusti Allah wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun dunya makeun bae pamere Allah urang gunakeun pake ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala malah dunia kudu jadi paneger ka urang ketika datang waktu salat Allahu Akbar cepat lompat ke masjid gegeran dek naon pareuman sapeker lain cepet ke masjid berpikiran aing silamun teu gegeran ke masjid dek naon tuh dahar ambalayah di imah dahareun kue ambalayah kemudian atuh bubuahan ambalaya neuk ka mamana kendaraan aya duit dihandapeun kasur ambalaya di bank masih kena loba maknya atuh teu gegeraan ka masjid kudu kos kitu ieu mah lain pas azan ge masih kena oh salah ngitung aduh kerok siapa gandeng goblok batur azan teh kuduna mah pan dijawab Allahu Akbar 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 segala aktivitas urang eureun keur dahar urang kudu cicing heula asyhadu an la ilaha illallah jawab asyhadu an la ilaha illallah kita kudu komo urang keur ngaroko masjid pareuman Allahu Akbar Allahu Akbar keur jima eureun heula misalnya subuh ka subuhan cek pamajikan kok eureun kayak jawab heula aju ngadoa panjang deui cek pamajikan kesel cek kira ulah waka ngadoa heula tuh nah kudu nama aya fasilitas dunia di urang beuki ngejak kada ibadah bahkan pondok mana ya anu kira-kira kudu di beneran majelis mana ya beneran masih mana ya beneran sebab aing moal kebal paeh ya dunia aya di aing ibadah kudu nama kitu ieu mah lain Pak Mang Haji ieu keur ngabangun masjid batur mah geus nyarumbang Mang Haji doang ngan loba omong ayo bae heulanan nyarumbang ka aing mah keramik terakhir nu sugih teh kari itu bararego geus beres tah keramik nya janji Mang Haji ieu keramik ye geus beres masjid tinggal keramik da doang je atuh ti awal lagi kan babarengan tuh babarengan sih tinggal masyarakat beri galedegnya nah iyalah nya wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun haja kumaha wahai jelema nu iman tur amal soleh antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun ulah asa-asa segera ka ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung gara-gara ulah di dari bae ribet gera berangkat berat mana pimpinan kapilah namana ieu itu ayat ayo gara-gara benderana gara berangkat ayo geus berangkat kabeh ka sorga Masya Allah dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq ku Sidina Umar ku Sidina Utsman ku Sidina Ali Sidina Hamzah berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut dilanjutkan ku para kitu aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali berikut pengikut na berangkat ke surga jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus sholihat tuluy kebelah diana ku para wali-wali sanga ayo
terus wah cenah aing adena geus jarah. Baheula sia geus. Wah berarti aing teh ngeunangan cenah bandarana. Salat henteu. Jarahna ge teu salat. Emang sia bisa teu salat gitu aing mah ieu mah jarah ge neangan peperetna. Sugan bae aya sakorsi-sakorsi. Teu mah lain zarah tanu kosi dagang melalui zarah. Dagang melalui umroh, dagang melalui haji. Dagang tama kos itu. Haji ulah, itu sanung ulah. Pana tuh cenah kitu amat, aing mah kitu bae da. Ieu teh kudu kumaha teh kudu kumaha masalah we geus pokona. Tama dagang, tama mantap balalangkrut ge. Boga pondoknya na aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok. Sebab niatna ge lain dek ngaluhurkeun agama dagang. Kabehan henteu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu dek ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya oh tu teu nanaon bisa kos kitu mah niatna karena Allah. Masalah tah kos kitu mah ngaji keneh. Ulah nanyakeun ieu sabaraha pina tah asal geus pi bae dagang ngaran asal geus pi bae dagang ngaran ulah nanyakeun ka situ geus pokona bae mah karunya ka masyarakat bisi teh jahun ketoap batur maka kenca nyana kakatuhu tabrakan kan sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah tibarwah ka dibabalik jadina bisi kos kitu doang besi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nya nama asal eta lancuh bae jeger lain masjid emeng besi kitu doang utak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaranna dah sik malaikat ancil kumul jannatu surga wahai jelema nu iman tur amal saleh berangkat surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal punyana diwariskeun ka maneh uristumuha dua urang boga tempat deui masyaallah bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajas. Waduh, lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70. Wah, teu bisa ka mana. Gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masyaallah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga ahli neraka geus cicing di neraka geus masing-masing tempatna kuari mah malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh doh geus minahin jasa pokona urang di sorga kuari mah urang sorga geus cicing di sorga urang neraka geus cicing di neraka maka kuari ahli sorga nanya ka ahli neraka wanada ashabul jannati ashaban nar ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh mana tingku aramat samiliar jelema ahli neraka cengeng-cengeng ujian pangang ceuli didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama
Aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza qubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi carana mungkin kelompok itu ngomong kali surga mungkin kelompok ieu ngomong kali surga mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana henteu lain bareng kabehan ngomong bo sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan siap dan ngomong kabeh bareng henteu aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamah ashaban nar aljamu idza qubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui aya jelema ka sorga ku ieu kapanggih jeung ahli neraka babaturanana tedi sia di neraka aing di neraka ted sia kunaon di neraka kunaon pan sia keur ieu aduh jeung aing babaturan keur di dunia kok di neraka sih kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut ya tadina urang nyokot paralon kanyana nyokot kayu kanyana nyokot engsel kanyana bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka kok di neraka iya kenapa kok neraka ya nggak iman waduh kok aduh dan neraka ya panas ya jangan ngomong aduh atawa presiden Gus Dur kapanggih ke jeung presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engke kan Gus Dur ka sorga Clinton ka neraka George Bush ka neraka jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur hai Clinton dadah sini come here ngobrolnya ada didinya waduh jutu mari teruskan aing emang kau nak tutup bisa jing aduh langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan aduh ngobrol tak perorangan ngobrol urang ngobrol jeung sing ahut jeung si siang-siang malingseng ngobrol jeung si tegwan ngobrol urang kabeh nah jeung kafir-kafir geus jelas-jelas ahli neraka atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti waduh teu eureun-eureun nya nyaho kaler kidulnya geus teu nyaho naon teu nyaho naon kasanga sia keur naon keur aya di langit aing di langit sabaraha langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha cek goblok nyabu bakos kitu tolol sia kapanggih jeung saha waduh kapanggih jeung Gusti Allah tolol teh coba nu jamu mah bloon nu jamu mah kan lamun kuahan kadengena ngadenge nya na mantes rajaban nya na asa ka langit ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk aing geung Jibril naik buruk ya Jibril urang mana bojong tolol taruh jabu gele mah kecil jabu mantep guys tambah ku ekstasi dicarekan geus seurinya syakaron tolol sia kikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus waduh eta jelema nyabu teh kos kadarita di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa polisi abri nyararabu geus teh aneh deui cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae
kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa. Ulah sok sombong ge, sekali-sekali sombong. Kon kos nyahoeun jasa, makana gitu ge nyaho jasa. Abri nu mana mun bejakeun eta karak rahasia. Polisi mana eta karak rahasia. Lain apa polisi tangkrang gimana bae lo. DPR ge nya abu sarua bae. Sok sambarangan kiai ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan leuh aja henteu. Eta sasangeunana bae gue main bae aing menyaho. Sia teh lo boga ka nyaho. Supaya dagang toge itu sia mah. Emang kiai osok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah. Nyaho jasa. Nyaho di mana kiai? Makana ceng. Ahli sorga nu geus aya di sorga, berbagai kelompok, berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngageru. Weh tadi kok ahot, waduh kamu di neraka ya? Iya nih an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai yang kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal saleh akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain jah. Sebab apa? Dulu kan kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan qad wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqan, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gue panas nih. Saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas
Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Jika jawan ku bupati kaing diondang tayang poho tamah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab celengkeung aya malaikat nyarita fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang laknat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaita jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih bapak nih, lihat nih mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam. Sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu. Bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti. Dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus nu ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge. Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan. Dak kadong, tahu kadong lu. Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lo, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya, itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan.
jadi eta nyentuhan teh konferensi muncul urang mah di MPR gitu blonnya blon jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sebelum lahir siapa Tuhan jangan ngomong gitu loh gua susah kalau gitu tuh susah gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan tuh siapa nggak tahu katanya si Allah tolol tuh coba itu. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan makan terus lu sampai mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Enggak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam baik. Boro-boro eta deui, ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge paus. Eta makan imamna Kristen mah, tapi tetap baik wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal iman mah tapi kadang murah anak Ki Haji orang Bitung cuman sekolah doang di Semarang balik ka dieu asup Kristen murikak bulu orang mah aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen eta mah no Kristen tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen di puguku lagi geus asup Kristen naudzubillah min zalik mahal murah hidayah Allah nu ngatur ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung Abu Jahal kurang kumaha pinterna mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tetapi Ki Umer anak bangsawan jelema anu hebat luar biasa kaya rayanya nama pakaianna ge mun ku harima puluhan juta tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya hidayah atau hidayah mah hese jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit ulah seuris ya seun serikeun bloon sia aing kasinggung eta teh urusan Allah nu mantap kiai ulah sok mamarahan dititah nage nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu tak budak kunaon teu nurut ka aing je titah nurut ge lain ka sia ka Allah matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun nurut ka aing salah balilahan tak kiai tampiling habak sama kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain titah nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia da jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ya dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah salju kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi nya lain titah nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang ngasup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 ting saminggu teu dibere dahar datang ka dinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol ces golepa seringan
penganiayaan Yahudi terhadap Islam. Emang kos gitu Yahudi mah ti baheula. Ulah dijadikan kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz apa kos kitu. Nyana mah nyana urang mah urang bae. Ku ari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia. Atuh emang nyana mah ti baheula. Dakwahna kos kitu nyana mah deuk ngayahudikeun Islam. Urang na bae sing kuat iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Kakarak dibere kredit na ge urang ngelain. Kakarak dibere televisi bagi ngelai, dibere tayangan-tayangan bagi orang ngelai. Datangkan teu berjamaah mimitina kabladi itu lemah teu salat. Jadi atuh urang anu salah, jadi urang anu bener mah. Ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ka televisi. Kurang emang sireman ganti. Tolol kieu aja tolol eta. Boloon bin tolol. Teger atuh teh moal aing Yahudi atuh aing Yahudi mah Uzair atuh aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Nasrani mah ka ditu Yesus Kristus atuh aing mah Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha cek Allah bae aing mah. Dina Al-Qur'an geus dicaritakeun politik menurut Al-Qur'an, ekonomi menurut Al-Qur'an. Aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujian. Ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak. Ayo sia gara dakwah di dieu. Je tolong. Sebangun panasna amat. Dunahan jangan di dieu ngembangkeun Kristen. Ayo sia geus salat. Ngan tilok salat teh mah. Urang pada yang seri. Ayo sia balingeun teh. Ye atuh pokona mah aing mah teu salat ge. Aing kudu nyana ngembangkeun ieu mun teu aya yang ngomong. Atuh pikiran sia bae heuleunan kudu salat. Lah kalau mau naon sia pokona. Tak. Sebab nu kos kitu mah okos bener bae. Engke da gor. Tidak boleh. Panggil anakku pendeta. Kamu ini ada apa sih? Pokoknya enggak boleh ngembangin di sini. Enggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil enggak? Punya. Bagus. Jelek. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur kemarin teh sih galak amat teh ngomong. Lah. Masing-masing basi agak ngomong. Masing-masing basi. Ieu urang negara demokrasi. Teu geus bae. Urang-urang nyana-nyana. Kok beda jeung kamari? Loba omong. Eta sih ganti mobil mana mana. Eta lah masalahna. Tuh kan. Aing teu salat kos kitu. Aing salat lain ibadah teger mah. Ngaganggu kana salat aing. Ngaganggu kana perjalanan ibadah aing. Ieu teu beres ye kajian kumaha. Eta. Urang kan kababawa ku hari. Kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu, make nu moncongong ka dieu milu, trompet milu. Urang lamun nyaho sejarahna mah sedih sebenarnya. Kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantak loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana, maka dibrondonglah muslimin temakan. Ketika nunurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta mah ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta kerucut. Nah eta mah diamankeun ku nyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh deuk diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat ini juga sama. Tembak kabeh beres. Beak kabeh. Etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari. Dipake ku anak urang sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok. Kunaon make kopeah kos gitu? Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyaho sejarah dipake bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Oh, aja pamajikan urang, milih hiji deui cenah jang di dieu, yang di dieu. Teu nyaho sejarah makana
Menurut nyawa sejarah Inggris, masya Allah, eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin mukminin. Cukup pakai kopiah bae, cukup pakai kopiah hideung, make kopiah haji ulah make nu moncongong kos itu. Bila perlu geus urang mah daripada kos itu make helm bae geus. Make helm ka masjid geus make helm bae geus urang mah. Kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat geus dikitukeun bae geus make helm bae. Tuh, teu kebal pamajikan datang aya ka haji aya di masjid sing hade besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Tadi dua kagerogol ke masjid. Nah iya alladzina yasudduna an sabilillah, nu ngahalangan nyana dakwah, menghalang-halangi untuk masuk Islam. Kabelah dieuna wa yabghunaha iwaja, nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar, nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun onon gitu ngaranna maka samping bebah kula mah deuk mondok bae neuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur deuk lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tah kolot je mang wayabgunaha iwaja eta batur deuk masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kangjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana dekat Semarang dekat Kudus dekat Yogyakarta dekat Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wa yabghuna iwaja jahannam J. Sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu na kijang dinopa heuy ai sia ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae ulah ngadegeun Ki Uci moal maju sia ngadegeun Ki Uci mah ortodok Ki Uci mah ulah ngadengekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam eta ih anak dekat sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah neuk dikeskeun bae ja acara kredit tah haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah neuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wa yabghunaha iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bangunna nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emas sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat bah maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedep teresep aing boga minantu santri aing mah teresep aya aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah ye bahasa Inggrisna hebat
bahasa Jepang hebat, bahasa Korea hebat. Tah, eta nu kos kieu ulah nu make jilbab kos kieu mah teresep ye. Boga minat kos kieu ye. Paling ge salat bae kos kitu. Kita dagang teu bisa, kita nanaon teu bisa. Teresep aing mah kajen teuing teu salat, pokon pamajikan sia asal modern. Ieu kolot wayabgunaha iwaja. Jahannam ya kolot. Loba jasa ieu kolot di urang kan. Nu jahannam. Asana bagi dua buah di majelis ge ieu jahannam kabeh. Ya Allah, ya Rabb. Ceng, saya ngeluarkan motor ke mana? Ngaji, bah. Ke mana? Celongok. Ya Allah, ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji. Moal anggeus ku ngaji, deuleu pamajikan sia ku. Atupan sia eta kan kudu dahar, kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai. Moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je ulah ngaji bae abah resep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah resep wayabgunaha iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum abah pendek beuleum daripada di neraka mending ku ari bah sia masukan teman-teman wayabguna yatlubuna sabil iwaja nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh so macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa sagala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan sagala rupa ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bejakeun geus teu kudu muludan wayabgunaha iwaja jahanam tah budak jahanam usir habak jangan kos kitu ya brak usir diusir beneran wayabgunaha iwaja nu loba jasa ieu mah nu wayabgunaha iwajana nu mengkol-mengkolkeun nah anak kamu ini cita-citanya pengen jadi apa letik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus apa jadi apa masinis aja ya masinis kereta api belum tak kolot jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah ngan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang ya Allah ieu wayabgunaha iwaja ya Allah ya Rabbi neng ieu kakak kieu neng naon jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung nah ieu mah kakak mandek adil saadil-adilna pokona mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe di dieu sapoe itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim engke nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh kan ngahasilkeun ka Jakarta ku neng di bank ge loba keneh kan duit nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki keur terutama aya janda-janda aya yatim tah karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh ja kakak mah aya soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim kan ayo mere langsung ka yatim makan teu bagus ai kitu makan emakna dikawin kan jadi yatimna kan yatim mulai geus ceuli aya galedeg dadedor ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu wayabgunaha iwaja tuh siapa emang hayang meureun Masya Allah tapi pamajikan ngan nasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah dusak kieu geus leuwih ti teger atau kendaraan ja hampir teu kapake duit ja loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik umum 2
kira-kira kakak kumaha engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meneng ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakak engke berat ka ditu kula engke teu gilir-gilir eta siap untuk ka neraka jahanam bel tungtung nama tol adena cek awewe emang sia mah yang kitu bae dasarna sia mah bung waya gunaha iwaja udah loba jasa ya mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun walaupun undek pesantren dipengkolkeun sakola walaupun undek kes dipengkolkeun kana kredit walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani dipengkolkeun ku urang ku cara kafir wa yabghunaha iwaja iyalah jelema anu zalim di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan-aturan gitu ham nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah urang deuk ka Kangjeng Rasulullah mampu lain mampu deui lain lalagan tapi kan dihalangan lah usaha nu ngahalanganna malah bejakeun si eta bae pokona malah nah ieu pemerintah urang teh waya bunha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wa yabunaha iwaja polisi yabunaha iwaja abri yabunaha iwaja DPR yabunaha iwaja kitu kene pamarentah yabunaha iwaja tinggal tunggu we paeh jahanam di cenah kiai sok sangeunah nabi ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae supaya sadar doang ieu masalahna oh heueuh supaya kitu doang. Nah, malaikat nyarita laknatullahi ala zalimin. Laknat Allah dibikeun dibere, ditembelkeun ka jelema nu zalim. Yare, jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah, jelema nu mengkol-mengkol kana lurus supaya belok, supaya mengkol. Iyalah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus pugu Yahudi geus pugu Nasrani teu percayaeun kana yaumul jaza jaga di akhirat kitu kene berbagai kafir teu percayaeun di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram iyalah sarua jeung wahum bil akhirati kafiru ahli surga nyarita jeung nanya ka ahli neraka ternyata nyaritakeun tentang kanikmatan di surga kapanggih nu baheula hanya carita ku ari bakal rasa kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakal rasa nah masih berlanjut kene wa alal afirijalun engke aya arab antara surga jeung neraka aya tempat ngaranna arab saha ye nu bakal cicing di arab wallahu alam bisawab.